pagawean teh. Ngaudangkeun heula budak bisi rek candahar. Kakek sareng. Jang. Udah. Geus beurang, mam heula hayu. Kalau Gusti budak teh geuning, panas awakna teh kunaon Gusti? Mati Gusti. Ari Ujang teh kamari geus di mana atuh kade papanasan deui. Panas kieu awak teh. Kan kamari Ujang teh amang teh jeung si Atun jadi itu kumaha? Toro. Jadi kieu caritanya teh. Aduh. Naon si teh Atun agama? Hayang ngalantolo. Tinggal nih. Mana lantolo bohan Ngalantolo pangalakan senekna tuh. Nggak bisa atuh orang mah lalaki mame mah Sok atuh gawe pangalakan. Ih, Atun cicing maneh mah ngebug nyeri ah. Tuh, ulang mah aduh tenang, ulang mah tadi ge cicing di dieu teh nepak maneh. Ih, saha Atun nepak nyeri. Ya Atun hayu orang balik sieun. Dong jang. Makasih. Oh, gitu. Nya Ujang. Ah, sia bawa aya anu nyaba ka Ujang eta teh nya. Nya geus atuh mama rek nyenta mah heulang ke mah ka maunya. Matak oge geura tok sok ulin di dinya geura. Jadi kieu tah. Heuh gay atunya mah rek nyenta mah heula atasana di dieu nya. Sok bobo deui. Ya tuh mah atuh nuhunnya. Nya atuh ucu. Tah ieu mah nyananya. Engke belum kena di kolong imah. Mak. Heeh. Kadenya bisi poho. Atuh sugan we atunya budak teh kacang cager. Hayang mah cager atuh. Heeh, nya itu. Atunya mah hednya. Nya. Bala dikatun heula. Mohon mama. Heeh, cigae didoakeun ku masing kacang cagernya. Ada ieu mah buruan asana teh kawur di barasihan. Da ieu kalakuan si Atun tah anakna si Edas jeung si Adul. Hayu we ngapain teh nguprek. Dipipir emah-emahna. Ocol kan hayang we kuku lutut teh beres teh nya. Nya eta atuh kesel geuninganan. Ari acara ka mana? Arek ieu tah mah nyetakeun budak tu si Adul gering. Si ka mau. Nuhun. Oh, da asa aya dia mah di dinya bieu teh. Da bege ningali aya di Imas geuninganan liwat teh nyin teh masak. Eta teh nya heuh atuh gay atunya ceu nya. Heeh, atuh cik. Arek ieu tah mah heula heuh. Karunya budak sorangan di mah. Heeh. Neng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal sakedah. Sahanya. Teteh. Sama kalau teteh. Apa enggak? Dirausen nih gue Nya sudah teh beres-beres kasih teh. Itu juga dialog ya teh. Ieu teh aya naon ka dieu heuh. Nyetakeun teteh teh bade namut-mutu. Ieu teh tapi garun teu. Ya emang mutu teh tadi ka mana? Ih, nyetakeun pan mutu teteh teh aya geuninganan. Nyatanya lah kena kacang batur. Gusti. Ari teh aya wae. Nyetakeun jadi kesel. Ya tadi kita sami mutu taksi kita sami pae. Aya kan paling saksi mah adeul. Ieu teh lumayan sedang pedagang kuk saeutik. Ih, nyetakeun teteh mah ageun, nyetakeun ageun ku ageun mah kesal teh sok gancangnya lah kena kacang batur. Kesel. Oh kan baca teh sugarnya Pak. Gaduh mutu nu ageung deui nya. Banyak Kira meser. kayak berat neangan di alam bakumaha ageun. Tuh nya mutu teh abi mah hayang mutu kitu teh kan semua coklat. Kamu lu di dia tuh masuk semua hideung geuning. Eta teh nya. Iya teh teh oh bari namut butuh Salahnya tapi lu teteh pan dengan kamari gap dia gerek neangan mutunya teteh aya kan mau si Atun dialungkeun cara pake ngamek beuli teh. Aku bieu teh arek masak teh hese. Geus sakali atuh bawa budak teh ka dieu. Oh si Atun
menyatakan ulin berdepan jeung si eta budak si Ipan si Adul geuning ulin. Atuh hari ini ningali dapur. Ayo dapur. Iya, sen dapur. Iya, cewek Bapak. Aduh, di kutang oge di cenah geus kieu deui Gusti ari ini cenah. Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet ka dieu. Oh, muhun Ma. Aduh, keheula bincang di amparan eta teh. Nya sok Ma amparan heula atuh. Amparan heula tiis. Nya Ma sok. Kalotor. Aya naon cu ieu teh mereka mah. Iya, Ma, rek nya tama budak. Naon? Budak teh gering nyatakeun. Ah, tada tarik ngomong jeung mama da marang sepati ngareungeus kolot. Ma, rek nya tama budak. Aisyah beleguk teh ngabong keneh geus nini aing teh. Atuh da tarik-tarik teuing mah. Teu geuna reuas mah teh kira. Ari nini nya. Ari ngomong lagu teh kadenge, ngomong tarik pajarkeun. Ngareurewas. Atuh da kumaha aing geus kolot. Pajarkeun nyetak. Sok atuh ka dieu keun urang jampean. Aku naon budak teh cenah. Nya eta mah budak teh geuninganan panas. Aing ngomongkeun mah cenah geus ulin teh harapeun tangkalan toro eta teh. Lantoro mana ieu? Lantoro eta nu dihanap geuninganan deukeut imah hanapeun gawir. Oh, atuh kehala. Kamari cenah jeung budak si Edas kadinya. Oh, cik atuh kehala sabenerna urang jampean. Nya sok mak mangga. Lagi ada orang kalian rawaseun dapur teh. Iya eta atuh teh teh kieu di babalata kalsing mah ieu. Ah teh ka urusnya. Teh teh ieu teh teh mau tutup. Nya di alit bangku. Resep bangku ieu mah. Resep rawaseun nyekal mah. Oh teh tuh gitu-gitu ge babari eta jadi babari muncrat teh. Ih, goblok. Oh ya ampun teh. Bakal sok atuh tuyas. Iya kamu teh ah. Aya tuh kumaha eta? Nyantos ya mah kaango bisa ke bangku. Tong hilap dipulangkeun kieu teh taksir buru boga hiji-hijina. Nyetakeun pangkin di angos heula ku teteh sok dina. Pokona mah kieu Iya, pulangkeun aya nya. masak ya. Nya tuh hayu nya teteh bere masak heula. Ya atuh teteh nya, oh kieu taksir bade amang ka bumi teteh nya. Nya di angos pisan. Aduh naik. Ih. Ayo Ayo teteh nya mangga. ayo. Dasar si teteh nya ih. Tadi geus ngobrol kok sakitu. Ih. Si ini. Ah, ieu nya. Mohon mak. Oke teh cairna eta uyukeun. Heeh, terus kumaha deui? Oke teh sesana mandikeun. Heeh, dimanikeun. Heeh, lamun aya mah make kemang 7 rupa. Heeh. Tah ieu engke menyananya. Menyanang ke eta beuleumkeun jadi itu dihanapeun tangkalan toro. Dibeuleumkeun eta tangkalan toro hanapeunana. Dibeuleumkeun Heeh. tadi dinya. Kunaon cenah mah budak teh? Naon bedak ieu teh. Lain make wedak sia teh ieu. Ini ieu nya Gusti. Allah. Kunaon cenah budak teh? Ganeng sia teh ngan hayo. Atuh da bohong geuning mana? Ih teh kadenge mah ikes kali. Teu nyatakeun kitu dinya teh aya rugi. Jadi budak teh dicabak ku riwa eta. Oh eta teh Gusti nya. Oh nyatakeun mah teh cenah kaganggu. Kaganggu ku barudak. Heeh, kaganggu ku barudak. Heeh, nya mah. Nya jatuh tang ketok kade pohonnya menyangku di belum ke si riwana tenang ya teh aya teh sok mimpi wae ka budak Gusti eta teh nya mah. Ieu syaku aing teu tanggal tora jadi tuar. Bongana atuh da geuninganan ka anak nyai geuninganan jadi ngageringan kitu. Ih ngaganggu. ulah sok kitu ngomong teh pamali tong sok sompral gara Atuh da nyai teh kesel budak nyai gering geuninganan ayeuna teh. ada ulah kitu kan teh pamali ulah kan bae ngeus we Heuh hegay atuh. Nya atuh mah hega kereuyeuhnya nyai mah. ha naon daun seureuh mama teh boga daun Dah ini Gusti. Ada kereuyeeuh heula nyai teh. oh rek ngeureuy cik aya Heuh atunya. Heuh apat budak itu teh geuninganan eueuh nunungan bapana eueuh ka kebon sorangan melang.
atuh cina. Tuh atunya manya. Doakeun kumaha sing gacang cager. Amin, ma amin. Gusti heuh manya. Heuh kitu da nyai mah teu gaduh geuningan sakit gaduhna. Mah kudu riweuh-riweuh kan Heuh keun bae atunya keun bae mah. Oh keur mah keur mari uyah saalit nya manya. Heuh hatur nuhun atunya manya rek keur ye nya hayu mah. Hayu. Didoakeun sing cager. Heeh mah hayu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, coba ieu mah buruan oge nya meni garung palata. Ece geus beres nya teh mah teh. Nuhun ece atos ieu eta cita tadi sal beres-beres. Anu beres teh geuning. Takeun panggeuningan coba balata, coba garung. Agung. Kunaon cenah budak teh? Nya eta atuh ece cenah mah aya nu nyabak ririwa eta teh. Gusti, maka bisa nu nyabak kitu nya ulin ulin ti mana? Eta pan kamari jeung anak nasi Eda si Atun geuning. Terus arulin ti dinya. Tina hanapeut takala toro. Tangkal. Eta lantaran di dinya lain. Anu di dinya teh geuning anu nagawir. Nih, mata oge budak tong singa ulin tadinya. Pat ece geuning nyai teh sok ka kebon mah jadi teu apa budak ulin ka ieu teh budak mah ka mana we ugina. Geus puguhnya wage kamari geus ulin ti dinya lain ulin teu pirani galiwah. Nuhun. Nah kunaon make jeung nyeri suku teh puguh-puguh. Jei eta teh nya baru. Gusti nya etakeun mata kamari geus jampe we ka mah Kitu cenahnya. Cager we nya etakeun cenah aya ririwa katajong di dinya. Kata Gusti. Aduh, ngamak mah teh meureun atuh ulah teh bajeg deui kumaha. Astagfirullahaladzim. Wah, aduh, aing mah. Nya eta meureunan wah, budak abi ge meureunan kitu, meureunan katincak irungna sebet naik teh meureun kitu. Heeh, nyatakeun meureunan maehana oge, sebat maehana meureunan cicing na tetangkalan si Adul naik katincak meureun irungna. Da geuningan cenah wah oge geuning cek mah kamari ieu manehna teh keur cingogo, cenah eta teh keur naon atuh ngahalangan jalan. Atuh meureun wah lempang meureun kasepak, meureunan kitu meureun eta oge mata suku wage nyeri di bajeg mun kumaehnana cenah. Eta kitu meureun ieu asa sararian ibi aing mah. Heeh, nyatakeun mata sok ulin kadinya liwat ge kan ayeuna mah. Komo ari ti peuting ih sok sararieun kadinya teh. Alor teh meureun ibi eta teh aing mah. Heeh, nyatakeun pan eta teh alor geura. Agung heunya teh idinya budak karunya melang sorangan di mah. Heeh, atunya ka mana bapana mah keur ditinggalkeun komo Heunya eta mah. pan bapana teh gawe di Bos Aji. Oh, palingan atuh heuh atuh jika Atunya binya mangga. Sing cager we. Mah beres-beres ngomong teh. Heeh, da geuning baka teh geus ngomong teh. Kasih hayunya. Hece geus di mana? Malah loba tanya. Kunaon? 1, 2, 3 rolling action. Aya naon cenah ieu teh? Ieu mah badannya tambah budak. Aku udah rada tarik ngomong jeung mama Asik teh tadi mah. ngareun. Ieu mah kita tambah budak. Balegug sia mah teh ngananya abong keneh geus nini-nini aing teh. Atuh tong tarik-tarik teuing dadakeun teuing kana ceuli magrewa. Ari dininya. Ari ngomong tarik. Teka denge. Aing ngomong tarik lah. Sekarang ngomong lawan teka denge. Ngomong lawan teh karenge, aing ngomong tarik, ngajarkeun Tuh belagu. iya Allah, ini sepedi wae kan sih. Ah, Kalau eta. pikirannya. Udah.